Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring ujang combro. Dinu danget ieu sim kuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Bikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan getih nu busrat basret. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan getih nu busrat basret. Isuk-isuk guyur Nyi Yuyun jadi korban Rajapati getih busrat basret di jero imahna. Tapi aneh di sakujur awakna taya raheut tapak bedog atawa balati. Saupama lin manusia nu nalasana upamana sato galak taya tapak huntu atawa kuku urut nyoco. Budak parawan nu masih sakola SMP kelas 3 teh tilar dina kaayaan guyang getih. Sanes aya nu mergasa si Nyai teh utah getih ngicicih indungna Yuyun. Cari nakdak ngomong dumareda ku anu anyar daratang ngalayan. Wayah kumaha kasorangna tanya nu pangdeketna sasat panasaran. Utamana bangsa awewe. Janari kasubuhnakeun walon awewe nu umurna katangan cuet. Meureun perbawa capek gawe nu geus 5 tahun ditinggalkeun ku salakina. Inyana hirup saimah katilu anak nu cikal. Kasbo masih bujang sedang bungsuna mah nyaeta Yuyun teh. Kabeh tingkelan cerek batik gogodeg. Teu sangka cenah budak geulis bari bagerek pondok umurna. Kituna samemeh saladar yen umur mah geuning tetangtu. Boh kolot boh budak ari waktuna dipunut ku Gusti mah teu bisa ditolak. Kusabab sabenerna lin korban Rajapati. Sakumaha biasa sanggeus dimandian jeung disolatkeun, layon teh gowat dikurebkeun. Sajabanu jajab teh sasatna tumplek sakampung. Ti pihak sakola gelin ukur guru tapi mangpirang murid atawa baturna marilu jajab ka pasarean. Sanggeus talkin dibacakeun kabeh ngaburiap. Sejak marulang sewang-sewangan. Sajajalan aya oge ting kecewis ngeunaan tilarna Nyi Yuyun. Malah tina sabagian aletan aya nu ngahaja mandeurikeun maneh. Cukang lantaran nu kaitung teu sawajar. Omong Jumahdi. Utah getih lalambaran nu ngadenge kabeh ting puringis nandakeun ketir jeung kairut ku hiji bahasan. Mun geus kieu mah kudu cepet dibereskeun. Masih cek Jumahdi. Lalaki leuwih ti kolot nu kaitung boga pangaruh di ieu kampung. Malah hampir sakabeh masyarakat kaitung olog di kampung eta mah. Sasatna mikolot inyana nu kungsi jadi pataji sunat. Sok remen dipenta tulung boh masalah ngubaran panyakit atawa dipenta bong bolongan saupama aya reregeg dina urusan kampung. Nya samodel budama badami ngatur metakeun panitia. Pangwangunan kampung Sangkantong pocorok pamadegan. Mana teu aneh basa mulang ti pajaratan omonganna pada ngahaminan. Tebina ti rapat darurat nu ngahasilkeun kasimpulan nu klop. Yen tilarna Nyi Yuyun cukang lantarana alatan aya nu neluh. Sanggeus ngariung tahlil sadugna pada Isa Rukmini digedor panto imahna. Terus dibawaku ka balai kampung. Iwal ti barudak leutik sasatna sakampung mah tumplek ngaliut
wangunan ukuran 4x6 meter nu sakapeung mah sok dipake posyandu. Rukmini nu hirupna rarandaan hampir 10 tahun tur can boga budak. Sasatna pada ngagenjang kencak katuhu. Taya binana saurang koruptor atawa bangsat. Pelaku kriminal nu anyar kacrek. Ngan bedana teu di bangkol wungkul. Sab boga bangkol ti mana ari bangsa hansip mah. Terus eta nyeranda teh dipetakeun dina kursi. Nyang harepan 2 meja nu direndegkeun sakaligus nu dikawasa ku Jumahdi. Salaku pasepuh RT jeung olog saliwat mah taya bedana hampir sarua jeung rek sidang di pengadilan. Ari maneh ku teu boga rarasaan ruk. Nah atuh beteh ganelasan budak nu teu tuah teu dosa. Omong Jumahdi ditorojol betonkeun langsung kana persoalan. Rukmini teu nembal malah katangen molohok. Gablok teh ngaku mah gablok. Seret keluar. Paingan teu payu atuh ari tukang neluh mah. Rukmini ngadenge sorating corowok di luar. Langsung ngeluk kawas buek benang mabuk. Tuh, masa di luar geus narapsu. Mana kudu jawab sajujurna. Kunaon maneh nepi tega nelasan pati Nyi Yuyun. Naon dosana? Jawab sing jujur. Tandes Jumahdi bangun hana RT Rojak jeung olog Rohman mah ukur karacam kerecem. Weh bangun ketir nempok kaayaan. Tukang taluh pantang ngaku mun teu disiksa heula atawa hayang dicotos ku dewek, ha? Siranna begang teh kosbo. Nu ti tadi direndangan hansip karmot teu pupuguh norojol ka jero. Untungna kaboro katewa ku hansip. Gacot nu ti tadi ngawa Rukmini. Da sasat mun teu katewak mah boa ieu nyirana teh pejet. Munasabahku kitu teh mah sajaba jadi ulon-ulon Rajapati. Adina oge kasbo ngarasa ceceb kana omongan ieu mangkeluk tatangga nu imahna sacurigan teh. Inyana akon-akon magar kungsi nyeun laku teu uni jeung dirina. Malah sapeuting ngalakukeun 3 kali. Padahal eta bacot teh ukur hoaks. Taya ukur hubunganana biasa. Kitu ge pedah we Rukmini sasat sok ngaraketan wae. Nya sajaba bogoh nataku kabujang teh pedah we ongkoh bari imahna sacurugan. Rukmini sasatna sok remen pulang anting lar suka imah ngudag-ngudag ieu jajaka. Jadol teh kasbot cumiduh. Sabar bo, sabar. Hansip gacot ngalalemu nuker nafsu. Percumalah asa teu ari-ari boga ilmu teluh ge ari korbana bangsa cacah kuricakan mah. Corowok di luar. Mun kitu mah bisa neluhan bangsa duit negara rek didukung. Bener, malah mun teluhna bisa numpes para koruptor mah sakalian uing gerek guguru. Hus. Saurang nyiku kanu gerwah sawarehna ting cikikik. Mangrasa asa keur hiburan hansip paciweuh ngusahakeun mapes nu riweuh. Sakedapan mah asa jempe utamana waktu Jumahdi kucuas keciwis mapatkeun jampe pamakena bari nyekel gelas nu eusina Ciherang. Sabada dikekemukeun terus diburakeun ka hareupeun Rukmini nu diparabunan ngeluk. Taya reaksi nu lian memang tita tadi ge ngeluk. Soklah rek mungkir kumaha omong Jumahdi. Tapi Rukmini anger mugem. Dipikirna aya rasa tambah cua ka ieu lalaki nu kungsi miharep ka dirina. Sangkan daek jadi jika nu kadua. Rukmini harita nolak ku cara lemes.
Alasanna karunya ka wakarsah pamajikan Jumahdi hayang ngarahet atawa ngudawangkeun hate batur ku alasan ngarebut salakina. Kitu basana. Teu cukup kitu sabira ku ongkoh ari kudu daek dicandung ku pantaran aki-aki bari ekonomina nu kaitung teh sababaraha. Sok komo Jumahdi kiwaring geus teu payu jadi paraji sunat. Sab kaleled ku dunia medis. Nu nyarunatan teh lolobana ka dokter. Sab panganten sunat teu kudu kasiksa ku raheutna. Sajaba kitu, Rukmini leuwih katarik ati ku Kasbo. Kabeh nu aya di dinya bangun nu kasirep basa Jumahdi ngalurkeun bungkusan lawon bodas terus ditenden dina meja. Sok rek lumpat ka mana, tanda bukti geus amrek ya. Oh, mong Jumahdi bari terus muka eta bungkusan lawon bodas. Di jorona aya sababaraha henteu panjarum. Kabeh jalma ngareok. Papada penasaran hayang apanu kumaha ari pakakas telu. Rumah sateu ngubur bungkusan ieu dina curugan imah. Rukmini gideg. Aya kemungkinan bisa wae niat males ka nyari kalancekna nu apes adina. Masih cek Jumahdi ka tangan kalem. Atuh barang ngadenge kitu Kasbo asa kahuru. Terus ngahoak. Nah atuh lain podaran langsung dewek teh bro. Kunaon atuh bet selang make ku cara goib. Gening bet salah sasaran goblok. Kasbo gegebes tina talikungan hansip gacot. Leungeunna teu kaampeuh hayang nyiksa eta awewe nu tungkul wae bari bangun nu nembongkeun karumasaan lakuna. Tapi Kasbo teu ka walakaya. Utamana basa harita ujug-ujug aya polisi jeung kuwu sasatna sak kilat nyiwat awewe nu dituduh neluh. Alasanana rek diamankeun ku cara proses nu leuwih merenah cenah. Najan kitu sububuhan lalaki aya oge nu rek nyegah Rukmini sangkan urusan diberaskeun di TKP. Tapi bolai sabab kaboro dibawa nyemprung dina mobil polisi. Can oge tujuhna sabada tilar yuyun ni cicih tambah rahet atina. Sasat katurug katutuh ku bancang pakewuh. Kasbo beteu pupuguh gering parna malah kaitung mahiwal. Muriang panas bari ngocoblak. Leuheung mun bari cicing ngedeng di imah. Da ieu mah aya kalana sok kaluar sagala. Nu jadi bibir catur mimitina mah basa hiji poe Kasbo teh kukurowokan. Kawas panyanyi rock dangdut. Muari huajar suan tete tetolotet, muari kita basmi tukang teluh oak soak. Nipu caca, bunuh caca, soak soak. Teuing kumaha perasaan nu gering teh. Teuing berbawa puas nyawarakeun laguna atawa bakat gering neparna bet Kasbo teh terus ngajoprak. Liroker nu lagrag tina panggung ieu jajakan nu teu tamat kuliah di UPI jurusan sastra teh namro dina curugan imah. Tulung batur ni cicih ngagero soak. Tapi da teu hese bubuhan ti tadina ge polah Kasbo geus pada nangeunkeun. Sanggeus dirampam masih rumenghap terus nu gering teh dibawa ka tengah imah. Sakumaha biasa mun aya nu gering mahiwal kitu teh taya deui nu jadi pamuntangan utama iwal ti Jumahdi. Teuing geus aya nu ngiberan ting kumaha eta kasepuhan teh sasatna rikat norojol muru nu keur teu eling di bumi alam. Pribumi hideung nyantongkeun ciherang dina gelas terus dijiat ku Jumahdi
Tapi can oge tamat ngecewis mapatkeun jampena. Kasbo ngorejat bari tutunjuk. Panona buringas langsung nyepak gelas nuker di jampe ku Jumahdi. Cemprak. Rek nanahaun silain ka dieu, hah? Percuma ari ukur bisa nghuak mah. Mending mantog atawa mulang kasodong meronggong. Kasbo nu panona hurung tur sorana ngadadak handarewan wuwuh matak ngahuru dada Jumahdi. Hati-hati ngabacot teh. Celik atau hayang diteruskan modar sia teh. Jumahdi nu teu kuat nahan kedur nafsuna langsung rek ngarontok Kasbo. Tapi can oge gaprok seorang wanoja nontot na lawang panto. Menggeus Jumahdi tong pedah geus kaboker kedok. Wani mah hayu cuang galungan jeung di dieu. Pokna mepes perhatian. Nu aya di dinya memang lin ukur laga. Non nu bieu diucapkeun ku ieu semah teh sasatna jadi kunci pikeun muka Rusia. Nu 10 tahun mungkus sagala laku nircana ieu kokolot. Setiap aya Rajapati nu teu ilahar Jumahdi. Memang sok teu weleh jadi tokoh pangnyocolangna. Haluan dadak sakala robah. Nu samemehna nanggeuh ka Jumahdi jadi ngaleo ka Nyi Randa. Teu cukup kitu. Rasa simpati nu liwat saking teh ngawujud dina bancang peuwuh. Haok jeung gorowok nu rongkah ngajadikeun getih leuwih busrat baset di jero imah nani Cici. Alatan eta Kasbo geus teu bisa ngacacang deui. Tah kitunya pamiarsa dongeng ti Sim Kuring Ujang Comro anu ngeunaan getih nu busrat basret. Mung salian tinu ngahibur ieu dongengan ka pamiarsa. Tiasa dicandak hikmah atanapi makna di balik ieu dongengan kitu pamiarsanya. Mungkin atuh dilajeng deui dinu dongeng-dongeng judul anu sanesna. Sim Kuring pamitlah, amit mungkur, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.